Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Siluman Leuweung Peteng. Ayeuna bagian anu ka-20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Siluman Leuweung Peteng bagian anu ka-20. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzal-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Luan wae neng, Ceuk si Dirja bari nangtungna leuwih deukeut ka eta awewe. Si dua wanoja teu nembalan tibang ngalieuk saeutik tuluy nenjo deui kana wayang golek anu geus dipedar. Si Dirja bangun teu kapok tuluy nyarita deui rada ditarikeun ayeuna mah bisi teu kadengieun meureun tadi mah. Da puguh nya deui harita teh sakitu gandengna ku tatabuhan jeung ku nu lalajo meuni ngaguru. neng, duaan wae lalajona teh neng. Cek si Dirja malikan deui pananyana nu tadi. Eta dua awewe angger we teu nembalan, malah ayeuna mah teu ngareret-reret acan. Awewe teh sombong sia, Cek si Dirja jadi kukulutus ambek dumeh teu dipalire ku eta dua wanoja. geus laja geus nguruskeun teuing awewe bari oge ah. Hayu ah, mending urang lalajo deui tuh, ramen aja euy. Cek Wirayuda bari manehna miheulaan seselendep ka hareup hayang leuwih deukeut kana panggung sabab si Cepot jeung si Dewala geus mimiti kalaluar. Para wargi sadayana wanci liwat janari leutik, akhirna wayang golek teh lekasan parat tutug sampurna. Buriak nu lalajo pating buriak barubar rek baralik ka imah sewang-sewang.
teu wudu meuni pasedak-sedak puguh jelema sakit tureana atuh. Wirayuda jeung si Dirja mah ngahaja manderikeun maneh balikna teh sabab asa hoream pasedak-sedak jeung nu sejen. Tapi antuk nama rada carang meusan sanggeus maranehna nincak ka jalan mah. Da puguh lain urang lembur eta wungkul anu lalajo teh. Jadi ari geus barijil ti buruan anu boga hajat mah marencar balikna teh. Nu ka kulon, ka wetan, ka kaler, ka kidul, ka tonggoh, ka lebak. Harita Wirayuda keur laleumpang bari telat ngarobrol jeung si Dirja. Komo si Dirja mah ngomongna di barung jeung pepeta sagarupa. Nyaritakeun pangalaman basa tadi di panglalajawanan. Jalan anu dilewatan geus taya jalma sejen. Da geus marengkol ka pengkolan anu nuju ka imahna. Tinggal duaan we Wirayuda jeung si Dirja pating darigle muru ka lemburna. Tapi barang keur jongjon laleumpang katempo di hareupeunana aya 2 cirim bodas-bodas. Beuki deukeut, beuki sidi. Si horeng eta 2 jirim anu papakeana barodas teh. Taya lian ti awewe nu tadi ditanya ku si Dirja di panglalajoan wayang golek teh. Aduh, dasar milik paingan cokolot milik mah teu pairi-hiri bagja teu pala-ala. Ari geus milik nama teu burung panggih deui euy awewe teh euy. Hayu gancang leumpangna wir ah, urang susul wir. Cek si Dirja bari ngagancangkeun lengkahna rek nyusul eta 2 wanoja. Ari Wirayuda manehna ngarasa aya nu aneh basa ningali kadua eta awewe teh. Teuing naon sababna ngan asa beda we karasana. Tapi Wirayuda tegeruh teu nyaritana naon ka si Dirja mah. Terus we manehna oge leumpang gagancangan nuturkeun si Dirja anu ngabelenyeng ti heula rek muru ka eta 2 awewe. Si Dirja sanggeus aya di tukangeun eta 2 awewe pok nyarita di barung ku babatukan heula. Ari tadi basa di panglalajoanan mah nanya teh dimimitian ku dedeheman. Ayeuna mah diganti jadi ku babatukan. Sugan we hasil meureunnan. Kitu pamikirna si Dirja. Nyai, bade kamarna uwi nyi meuni laludongan duaan wae nya. Cek si Dirja angger kawas tadi. Eta 2 awewe angger kawas tadi teu ngareret-reret acan. Eta awewe jongjon we laleumpang jiga anu teu ngadenge kana caritaan si Dirja. Si Dirja ngareret ka Wirayuda terus ngaharewos ditompokeun pisan kana ceuli Wirayuda. Wir, sok cobaan kumaneh tanyana wir euy. Ku dewek mah angger teu daekeun wae nemalan euy. Teu ngareret acan deui wir. Cobaan wir. Wirayuda unggek pok manehna nyarita ka eta 2 awewe anu keur leumpang di hareupeunana. Nyi, dupi nyai mulina bade ka mana? Jiga nu tebih kene geuning tujuan uwihna. Aneh. Eta awewe nu duaan teh ditanya ku Wirayuda mah langsung ngaralieuk duanana. Reg leumpangna aleureun. Pok nu saurang ngajawab tapi beungeutna mah teu pati sidik duanana oge sabab ditutupan ku karembong anu dibelitkeun dina beuheungna. Kan itu bade uih ka lembur Bojong Demit. Eta lembur abdi mah cenah cek eta awewe. Ngan teu pati lila sarengsena eta awewe nyarita kitu.
selangseng nyelangseng kambe sengit kembang Kamboja meni asa nyocok kana irung. Si Dirja mah nepi ka ungas ingus jika ucing anu keur ngambeuh hulu asin. Sajongjongan Wirayuda teu nyarita deui. Kalah terus ngajanteng bari nyoba-nyoba nyidikeun kana beungeut eta dua awewe anu keur narangtung hareupeunana. Tapi saenggeus sidik-sidik weleh teu sidik teu eces rupana teh. Da puguh jiga ditutupan ku karembongna masing-masing. Keur kitu pok si Dirja nyobaan tumanya ka eta dua awewe. Oh, ari lembur bojong demit teh paling mana nyi? Tebih keneh ti dieu. Akang masa nembean nguping aya lembur bojong mait. Tebih keneh teh nyi? Cek si Dirja bari mencerong ka eta awewe anu duaan pilih genti. Rutret kanu duaan. Wirayuda oge sarua manehna karek harita deui ngadengi aya ngaran lembur nu jiga disebutkeun tadi ku eta awewe. Da sanajan jarang sasabaan ari kana ngaran-ngaran lembur mah nu aya di sabudeureun daerahna arapal manehna oge. Bojong Demit itu aya di payun. Sakedap deui oge dugi Kang. Tos caket da. Itu tuh nu kahalangan ku tangkal caringin Kang. Cek awewe nu saurang bari nunjuk ka hiji tempat nu katempo aya hiji tangkal badag, tangkal caringin anu ngarumpuduk, bangun anu geuman, jaba gede naker deui tangkalna oge. Kerasa teu nyi upami dijejapkeun ku akang ka lembur nyi? Cek si Dirja jadi semangat deui asa dibere hate ku eta wanoja. Ari Wirayuda mah ukur gogodeg teu nyarita nanaon deui. Nyamangga atuh Kang, ari kersa jajab abdi sareng ieu pun adi mah dupi akang teh urang mana teh ya sareng saha jenengan Kang? Tanya eta awewe. Si Dirja meuni giak ditanya kitu teh. Haripeut naker manehna. Laju ngasongkeun leungeun ngawanohkeun diri. Oh, wasta akang mah nu katelah Raden Sudirja Bratamanggala. Dupi lembur matuh Banjar Karang Pamedangan mah itu tuh ti ditu Cisangkan. Sami sareng sobat akang ieu namina Wirayuda. Dupi nyai namina saha nyi? Cek si Dirja bari gep ku eta awewe leungeun si Dirja di tampanan. Karasa meuni camewek tiis lir nyabak es. Sarua waktu sasalaman jeung awewe nu hiji deui oge tiis dampaleungeunna teh. Tapi pikeun si Dirja mah teu hayang loba mikir, malah kalah pok deui nyarita ditujukeun ka Wirayuda. Sok atuh Wir, gerawanohkeun diri kayaknya ka dua wanoja eta Wir. Cek si Dirja bari ngalieu ka Wirayuda. Apaan geus tadi kumaneh diwanohkeun? Keun bae lah teu kudu sasalaman sagarupa. Jawab Wirayuda bangun anu tepati purun nyarita kituna teh. Ya kajeun atuh ari moal sasalaman mah. Hayu atuh nyi ah. Ku akang urang jajabkeun dugi ka buminya. Saha atuh nami Nyai Duan teh? Teu acan nyebatkeun nami apanan tadi mula. Saha? Nami abdi mah Eso. Upami eta pun adi namina Esi. Abdi sareng pun adi mah masih keneh lengo teu acan gaduh caroge. Jawab nu saurang anu ngakukeun ngaran Eso. Ya sae atuh can gaduh caroge mah. Kaleresan akang sareng sobat akang oge sami masih keneh lalagasan. Sami naonna Kang? Mun eta
lagasan teh jomblo alias dacan gaduh istri, bujeng-bujeng ka istri kabogoh oge dacan gaduh akang manyi bener teu wir. Cek si Dirja bari ngareret ka Wirayuda anu tadi teh loba omong. Ukur ungguk we direret kitu ku si Dirja teh. Rada aneh. Lembur anu dijugjug nu tadi ditunjukkeun ku eta awewe anu ngakukeun ngaran Esoh teh asa teu nepi-nepi. Jika geus deukeut ari disorang asa jauh keneh wae. Nepikeun ka si Dirja ngarasa geus capek. Ambekanana ngahegak kesang mimiti ngagarajag maseuhan sakujur awakna. Sedengkeun ari awewe nu duaan mah katempona bangun anu teu ngarasa capek. Nelanyang we leumpang. Ngarasa aya anu teu wajar jiga kitu. Wirayuda harita nyarita ka si Dirja bari ngeureunkeun lengkana. Kela ja. Asa aya anu teu beres ieu mah ja. Cek Wirayuda. Atuh si Dirja nu memang geus ngarasa capek leumpang. Manehna ngarandeg. Terus ngalieuk ka Wirayuda anu nangtung tukangeunana. Bogoh dewek oge kitu larasaan teh wir. Nyi kira nyi diren heul. Barang direret si Dirja pohara kaget jeung ruasna. Sabab awewe nu duaan nu aya di hareupeunana kasampak geus eueuh teuing kamaran alesna. Wir. Nah jadi ngaleungit geuning dua awewe teh we. Duana hareueuh. Boa. Si Dirja meuni molotot ngarasa ruas jaba bulu pundukna karasa cararengkat. Muriding pupuring kakan meuni ngajeuwid. Asa aya nu naplok deui kana pundukna. Karek oge si Dirja rek nyarita deui. Cikiki Kadenge aya sora nu nyikikik seuri cicirilan. Dirja nah ngalah nyijing wae ngain ngarek nganterkeun ngangima. Juri Ririwa lompat wira lompat juri wira lompat beretek. Si Dirja langsung beretek lompat sakalumpat lampetna miheulaan Wirayuda. Menit teh serikna notogeun maneh. Belaan tunggul dilarut catang dirumpak. Bakat ku ngarasa soak ngadenge nu cikikikikan. Bari nyabit-nyabit ngaran manehna. Jaba sorana ngirung deui. Ari Wirayuda bubuhan manehna mah ti budak oge teu borangan. Kalah gogodeg bari gumecrek. Terus leumpang nyusul si Dirja anu geus jauh ngabecir. Geus teu katempo kalangkang-kalangkangna acan si Dirja teh. Sanggeus si Dirja lumpat eueuh di tempat eta mah. Seuri cikikikan teh jugles weh teu kadenge deui. Ukur sora gaang jeung sora jangkrik anu reang di sadap patembalan. Mapaesan wanci peuting anu geus ngagayuh ka wanci subuh. Lumayan lila si Dirja bisa kasusul ku Wirayuda teh. Kurang leuwih kana setengah jam Wirayuda leumpangna. Kakarak di hareupeunna katempo aya jirim anu ngalemeng hideung keur ngalungsar sisi jalan. Barang Wirayuda geus deukeut, bener pisan. Geuning si Dirja anu keur ngalungsar sisi jalan teh. Jak.
Maneh teh ja? Nah keur naon? Ngadon ngalungsar di tengah-tengah jalan. Ngadon lumpat si lain mah tuda. Kudu kitu-kitu wae sieun dasar borangan. Cek Wirayuda bari gog cingogo di hareupeun si Dirja. Aduh, gelo. Sugan dewek mah lain jurig eta bikang dewir. Aduh, hampura wir. Ku dewek geus ditinggalkeun tadi. Aduh, maneh malu dengan geuning teu milu lumpat jiga dewek. Aduh. Cek si Dirja bari gek diuk dina kuta sisi jalan. Sieun kunaon? Da eueuhna naon? Pira oge aya nu seseurian nepi ka lumpat. Nya hari-hari we atuh da moal naon ieu nu seuri mah. Temal Wirayuda lempeng we manehna mah ngajawabna teh. Nya sieun we atuh kangaranan ku jurig mah wir. Rumah sadewek mah teu gede wawanen jiga maneh. Duh, sugan teh heueuh awewe beneran, awewe nyaan. Ari pek teh awewe jurig jarian wungkul geuningan duanana oge. Aduh, keur nanaon mun ceuk urang mah jurig jarian make jeung lalajo wayang golek segala rupanya. Kawas nu ngarti wae kana caritaan si Cepot jeung si Dewala. Aduh, paingan awakna tita tadi bau kembang jeung bau minyak nu pae. Ari heug deui. Cek si Dirja nepi ka bibiri gidigan. Lah, maneh mah karek kitu oge meuni geus soak. Pira ngadenge hungkul sorana. Komo mun nempo jirimna meureun. Amit-amit aing kasabrang ka Palembang barina oge teu harayang teuing panggih jeung kala ditu aing mah. Ngawas ieu nih. Kajen atuh. Keun bae da bungan maneh eta mah. Matak ulah dodolog teuing ka awewe teh ja. Jadi we kitu tah balukarna. Ayo urang balik ka lembur. Sakedeung di oge bedug subuh ieu teh ayo. Geus nyarita kitu mah jung we duanana carengkat nangtung. Laju laleumpang ngajugjug ka Cisangkan. Pas bedug subuh duanana anjog ka lembur Cisangkan. Si Dirja kebat muru kebalik ka imahna. Ari Wirayuda mah henteu langsung muru ka imahna. Manehna langsung muru ka Tajug rek milu berjamaah salat subuh. Gancangna carita wanci haneut moyan Mang Dira jeung Bi Umsi geus arindit ka pakulianana. Ari Wirayuda mah masih morongkol keneh di enggon. Ngahaja ku Bi Umsi oge teu digeuingkeun. Karunyaeun da nyahoeun anakna tas lalajo wayang golek sapeuting jeput. Wanci liwat lohor, Wirayuda karek hudang. Laju kacai ngadon si beungeut. Terus kokorotak kana tetenong jeung kana pago. Sababeuteungna karasa murilit menta dieusian. Gorehel dina jero tetenong teh aya pais impun jeung beuleum pedabeur. Atuh pogo we Wirayuda teh meuni bunga. Da memang eta pisan pangabeukina. Teu diengkekeun deui kadawek laju ngalas sangu tina dulang meuni sapiring mentung. Celebek dahar meuni ngalimed bakat ku lapar jeung mirasa. Nepi ka beak 2 piring alasna oge. Urulu geus beres dahar kadenge pating urulu teurap. Aduh, seubeuh beuteng teh ayeuna mah. Aduh, uduna beak dieu teh. Tapi ketang asa aya keneh 2 batang deui sasapeuting. Heueuh. Aya keneh dina saku calana mun teu salah mah. Gerendang Wirayuda ngomong sorangan. Tuluy cubak-cabak rumpu rampak kana saku calanana. Kabeneran rokok teh aya keneh. Kan ukur sabatang deui. Eta oge sesasi Dirja. Jaba geus pajet lepet deui. Balas ku di sasakuan wae. Untungna teu nepi ka potong oge. Cekes we
sanggeus dilalempang rokok teh diseungeut. Palanyun Wirayuda udud bangun anu nikmat naker nepi ka pereumbeun tak ngenyotna oge. Keur ngeunah-ngeunah ngarasakeun udud. Kurunyung si Dirja nyaho-nyaho geus ngurunyung ti lawang dapur. Da masih keur diuk di dapur Wirayuda teh. Geningan maneja nah trojol ti lawang dapur pan biasana oge mun ka dieu teh make jalan hareup ja. Wirayuda mencerong ka si Dirja anu ngajanteng deket lawang. Apaan tadi oge wing teh ti hareup ngan eueuh sasaha ti iseun. Cek pikir dewek teh pasti maneh sare keneh nya tuluy we dewek teh nguliling jalan tukang maksud derek balik deui. Ari pek nempo panto dapur molongo. Ari di deketan sing horeng geus nyaring geuning maneh teh. Keur naon wir? Keur dahar lain. Pokoknya uing teh karek pisan bieu. Ari maneh geus dahar can. Bisi maneh rek dahar. Da gede keneh sangu mah. Dengan sangun aya deui. Aya pais impun jeung belum pada beureum. Uing mah geus karak beres pisan. Aduh, kabeneran pisan atuh wir. Puguh tadi basa kokorotak di dapur uing teh eueuh sangu sareme-reme acan. Aduh, ripuh pokona mah wir. Teuing can nyangu, teuing memang teu bogaeun beas beureun indung uing teh. Nyarek we atuh ari ditawaran badahar teh. Mana sanguna? Temal si Dirja giak naker. Sabab jeung enyana beuteungna pupurilitan men tadi eusian. Da indung si Dirja mah nyanguna tara loba. Ukur cukup keur sakalian we. Eta oge sok mindeng tara kabagean si Dirja mah. Pirang ngaliwat sacangkir oge. Tuda ukur ngandalkeun buburuh kula-kuli ngarambet atawa tandur. Kitu oge ari anu nitahna. Lamun anu nitah berarti moal bisa kabeuli beas. Sok-sok atuh tah rek dahar mah teu kudu loba omong. Sok jika jeung sawai maneh mah PKI-nya tuh nyokot piringan apa gua tuh geus puguh dihempekeun kitu kuno boga imah mah teu ngangkekeun deui celebek we. Si Dirja nyelebek dahar mending ngalimed mirasa naker ka tenjona teh. Beres dadaran terus nyamperkeun deui ka Wirayuda anu harita geus pindah ka tepas hareup. Aya keneh teh ududna wir. Asa sarbel kieu geus kadahar pada beureum tu udud mah. Asa hampa teu paruguh rarasaan teh. Puguh kabeneran pisan. Tadi oge rokok teh sabatang deui sasapeuting ya oge. Lamun daek mah meuli we atuh jug ka warung Bingkom. Tah ieu duitna ye. Cek Wirayuda bari ngasongkeun duit 100 perak anu salembar ka si Dirja. Si Dirja teu ngajawab. Terus we manehna nampanan eta duit. Laju ngaleos ka warung Bingkom rek meuli rokok. Teu lila oge geus ngurunyung deui bari mawa rokok 2 batang. Aduh, wir. Mahal geuning euy rokok cap taraje teh di warung Bingkom mah. Mahal. 100 perak teh ukur 2 batangeun. Mun meulina ka warung Mang Iep mah meunang tileueun sakieu teh wir. Lah kajauh-jauh jug-jug kajauh-jauh ujug-ujug ke warung Mang Iep sagala keun bae beda saeutik wae mah lain maneh teh ngahaja wae ka dieu atawa rek ngajakan ulin deui teh ja. Cek Wirayuda mencerong ka si Dirja anu keur nyekeskeun kayu api kana rokona. Ah ulin ka mana? Panas poe kieu ari maneh wir. Basa peuting tadi cenah aya wa Udin ka imah. Bari sakalian tas ngabejaan ka Mang Mandor. Cenah Mang Mansuri basa peuting kamarina batrok deui jeung garong anu duaan. Anu waktu peuting teu heula teh geuning. Tapi ayeuna mah jadi tiluan garongna teh wir. Terus kumaha? Mang Mansurina teu kunaon?
Wirayuda ruas panona netep seket karena banget si Dirja nyaeta Mang Mad Suri kabenangan cenah sirahna dool tapak bedog untung sakit oge katurungan kudu ngaronda jeung warga anu kabeneran nyararing kene terus marabur we garong nu tiluan teh da sieun meureun ari kudu ngalawan jelema salembur mah cek si Dirja nerangkeun kajadian anu tumiba ka Mang Mansuri dumasar beja ti indungna anu menang beja ti Waudin tadi peuting. oh gitu terus ulah terus dulu kan waktu nage geus rek beak Olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.